A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fannawasibu maka ari pirang-pirang amil anu nganasobkeun asyaratun eta aya 10. Wahia jeung nya ari anu 10. An eta lafad an, walan jeung lafad lan, wa idan jeung lafad idan, wa kai jeung lafad kai, wala mukai jeung lam kai, wala mul juhudi jeung lam juhud, wa hata jeung lafad hata, wal jawabu jeung jawaban bil fa'i kufa wal wawi jeung kuwau, wa ao jeung lafad ao. Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha saur kamari nyambung dina ngabahas fiil mudhari. Anu mana ari hukumna fiil mudhari teh eta aya anu mabni jeung aya anu mu'rab. Hukumna fiil mudhari anu mu'rab teh nyaeta bila mana teu kaantelan ku nun taukid atawa nun jama muannas. Anu mana mu'rabna fiil mudhari tegasna barobahna tungtung kalimah eta fiil mudhari teh robahnana teh ngajadi 3 bentuk. Nu kahiji mu'rab rafa, nu kadua mu'rab nasab, nu katilu mu'rab jazm. Anu kumaha atuh cenah fiil mudhari anu keur tingkah mu'rab rafa? Nyaeta bila mana eta fiil mudhari teh kosong tina amil nawasib jeung amil jawazim. Tegasna lamun samemeh fiil mudhari teu aya amil nasib jeung teu aya amil jazim, maka eta fiil mudhari teh keur tingkah rafa. Maka atuh ayeuna urang perlu nganyahokeun anu sapertikeun kumaha bentukna amil nawasib jeung anu sapertikeun kumaha bentukna amil jawazim. Nah, sedengkeun lamun ayeuna samemehna aya amil nawasib, aya amil nasib berarti eta mah keur tingkah nasab. Pun dina nalika samemeh fiil mudhari na aya amil jazim berarti eta nuduhkeun keur tingkah jazm. Nah, anu bade dibahas ayeuna teh nyaeta urang nganyahokeun tentang amil nawasib. Tegasna amil-amil anu sok nganasabkeun kana fiil mudhari. Sakumaha bieu dina matan dicarioskeun bahwa sadayana amil nawasib teh eta aya 10. Ngan anu 10 ieu teh kabagi kana 2 bagian. Nu kahiji nganasobkeun ku dirina sorangan, anu kadua nganasobkeun ku an mudmaroh tegasna an anu nyumput. Mana wae atuh cenah amil nawasib anu 10 teh lamun bade dilagukeun aya laguna. Mun bade dinadomkeun sapertoskeun kieu. An lan idan wa kai lamu juhud hatta jawabu bil fa jawabu wawin wa ao. Nah etalah 10 ayeuna bentuk amil nawasib tegasna amil anu nganasobkeun kana fiil mudhari. Bagian kahiji teh nyaeta anu nganasobkeun ku dirina sorangan, eta sadayana aya 4, kahiji an, kadua lan, katilu idan, kaopat kae. Engke anu sasesana mah eta nganasobkeun ku diri batur tegasna ku an mudmaroh, an anu nyumput. Nomor kahijina amil nasib teh nyaeta berupa an. Sapertikeun kumaha bentukna sapertikeun contoh di dieu. Tah penulisan an teh sapertikeun kitu. Mana atuh anu ngajadi contoh eta? Tah di dieu nya teh aya fiil mudhari tegasna kalimah fiil anu dimimitian ku huruf kamudhorean. Lafad naon nyaeta lafad tasumu. Tina soma ya sumu gitu. Ngan di dieu nya mah huruf kamudhoreana ku ta. Jadi tasumu. Nah, di dieu nya fiil mudhari'na keur tingkah nasab. Pangna ayeuna apal eta lafad tasumu keur tingkah nasab, sabab samemeh eta lafad tasumu aya amil nasib. Tegasna amil anu nganasabkeun naon? Amilna berupa an. Matak lafad tasumu teh dinasabkeun, ciri nasabna ku naon? Ciri nasabna nyaeta ku hadpun nun, ku ngabuang nun sabab ieu mah kalimahna af'alul khamsah. Ari af'alul khamsah teh fiil mudhari anu aya alif wawu iya domir. Nah, dina lafad tasumu eta aya wawu domir. Asalna nama atawa keur tingkah rofana nama aya nunan, dibaca tasumuna. Kulantaran kaasupan an tegasna amil nasib, maka atuh dinasabkeun ciri nasabna teh nyaeta ku hadpun nun tegasna ngabuang nun. Jadi dibaca antasumu. Tuh nya dinasabkeun. Anu mana ieu an teh dingaranan harfu nasbin wa masdarin. Tegasna huruf anu tukang nganasobkeun bari ngabogaan makna masdariyah. Disebut ayeuna nganasobkeun teh nyaeta nganasobkeun kana fiil mudhari teh ya. Nu dimaksud ayeuna masdariyah teh nyaeta jadi bila mana kalimah fiil kaasupan ku huruf masdariyah sapertikeun kaasupkeun ku an, maka eta kalimah fiil teh bisa ditakwil masdar. Naon atuh cenah fungsina eta huruf masdariyah teh? Jadi huruf masdariyah tegasna bisa ditakwil masdar, nyaeta tina kalimah fiil bisa dirobah ngajadikeun kalimah isim. Anu mana ieu kalimah isim teh sok narima kana tarkiban. Nah, ieu. Jadi ongkoh ayeuna kalimah fiil tapi manehanana teh bisa narima kana tarkiban. Tarkibanna mah tarkiban naon bae. Nah, lamun aya kalimah fiil hayang narima kana tarkiban, maka eta teh kudu diasupan ku huruf masdari. Lamun dina fiil mudhari mah nyaeta salah satuna teh kaasupan ku an amil nawasib anu amalna harfun nasbin wa masdarin. Ngabogaan makna masdari. Tuh, emang dina lafad ayeuna antasumu ngabogaan tarkibanna naon? Gitu ngabogaan tarkiban naon? Nah, dina lafad antasumu di dinya teh nyaeta bisa ditakwil masdar ngajadi ayeuna mubtada. Jadi dina setiap panggihan an eta teh pasti dibarengan ku tarkiban.
Sapertikeun di dieu antasumu jeung ari yen puasana aranjeun khairun eta leuwih alus lakum pikeun aranjeun. Tuh, jadi dina ante aya tarkiban ari. Ari teh nyaeta tarkiban daripada mubtada. Gitu. Nah, eta teh pangna ayeuna dibarengan ku tarkiban biasana ngabogaan tarkiban mapan kalimah isim, tapi di dina kalimah fi'il nyata bisa teh ya, sabab dinya aya huruf masdari sehingga kan kalimah sabadana teh bisa ditakwil masdar. Kumaha atuh cenah cara nakwil masdarna? Tegasna lamun di dieu mah dijadikeun mubtada nya eta lapat tasumu keur dijadikeun mubtada. Ari cara nakwil masdarna teh nya eta nomor kahijina cokot masdarna tina eta kalimah fi'il. Nah, di dieu masdar tina lapat tasumu teh soma yasumu siyaman. Masdarna teh siyaman. Saenggeus ayeuna kapanggih ayeuna masdarna tuh bisa ditinggali di handapna eta teh takdirna, tegasna takwilan masdarna nya. Santos ayeuna kapendak lapad siam masdarna idopatkeun kana fa'ilna. Nah, mana atuh cenah fa'ilna? Fa'ilna di dinya teh domir wau. Anu mana domir wau di dieu teh tuduh kana jama mudzakkar mukhatab. Hitung bae eta fi'il mudhari'na aya dina kiasan nomor sabaraha. Lapad tasumuna dina kiasan fi'il mudhari' teh nyaeta kiasan nomor 8. Yasumu yasumani yasumuna tasumu tasumani yasumna tasumu tasumani tasumuna. Nomor ka-8 teh eta teh ngabogaan tuduh jamak mudzakkar mukhatab. Maka atuh eta si waw domir anu tuduh kana jamak mudzakkar mukhatab eta teh diidofatkeun dijadikeun mudhof ilaih. Ngan moal mungkin ayeuna make domir waw, sabab domir waw mah eta mah domir marfu. Tegasna domir marfu mah domir anu sok ayeuna dipake pikeun anu dirofa'keun, sapertikeun dijadikeun fa'il atawa naibul fa'il. Berarti teu bisa itunya dijadikeun mudhof ilaih. Maka carana supaya ayeuna bisa didopatkeun tukeurkeun eta domir ayeuna waw anu tuduh kana jamak mudzakkar mukhatab teh kana domir muttasil majrur anu tuduhna sarua tegasna jamak mudzakkar mukhatab. Gitu. Ari bentukan domir muttasil majrur teh nyaeta humahum ha humahunna ka kumakum ki kumakunna iya mutakalimna. Tah nomor ka-8 teh adalah domir kum. Kum eta sama na jeung waw tegasna tuduh kana jamak mudzakkar mukhatab. Nah, ayeuna tos kapendak ayeuna mudhof ilaihna teh nyata gaganti tina si fa'il teh ya. Tegasna domir anu tuduh kana jamak mudzakkar mukhatab maka tinggal didopatkeun. Jadi dibaca siyamukum. Nah, eta teh takwilan masdarna. Siyamukum ari puasana aranjeun khairul lakum eta leuwih alus pikeun aranjeun. Tuh, i'rabna siam teh eta didomahkeun sabab sesuai ayeuna jeung tarkiban mimitina nya eta di dinya mah dijadikeun mubtada. Nomor kaduana amil nasib anu nganasupkeun ku diri sorangan teh nyaeta lan. Tegasna bila mana aya fi'il mudhari terus samemehna aya lafad lan, maka eta fi'il mudhari teh keur tingkah nasab, dinasobkeunna ku lan. Sapertikeun contoh di dieu, lan tanalul birra. Nah, di dinya fi'il mudhari teh nyaeta lafad tanalu. Lafad tanalu fi'il mudhari sabab aya huruf kamudharian. I'rabna keur i'rab nasab sabab kaasupan ku lan. Ciri nasabna kunaon nyaeta sami ku ayeuna hadfun nun tegasna ngabuang nun sabab ieu teh kaasupkeun af'alul khamsah. Aya waw domir gitu dina fi'il mudhari na tuh. Asalna mah tanaluna dinasobkeun ciri nasabna hadfun nun jadi tanalu lan tanalu. Anu mana ieu lan mah ngabogaan mana harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Tegasna huruf paragi nganasobkeun oge paragi nganapikeun jeung ngaistiqbalkeun. Ngabogaan zaman istiqbal. Geus puguh nganasobkeun mah nyata nganasobkeun kana fi'il mudhari teh ya. Kaduana nganapikeun ari napi teh ngahenteukeun. Ari istiqbal nomor katiluna mah istiqbalnya. Istiqbal teh nyaeta zaman erek. Ongkoh moal tapi erek. Jadi lamun rek disusunna maknana lan teh nyaeta moal rek gitu. Nah, sapertikeun contoh di dia lan tanalul birra, lan tanalu moal rek meunang aranjeun al birra kana kahadean. Tuh sapertikeun kitu nya. Atau contoh kedua layakuma zaidun, moal rek nangtung zaidun sahaki jaid. Nah gitu. Jadi fungsina kalimah huruf teh adalah pikeun ayeuna melengkapi makna. Nah, bila mana urang hayang ngabogaan bahasa moal rek gitu nya eta teh maka makeunana teh kulan. Ngan pedah lan eta beramal di samping ngabogaan makna moal rek nyaeta nganasobkeun kana fi'il mudhari oge dipakeunana teh dina fi'il mudhari. Moal rek dahar, moal rek mandi, moal rek ngaji sapertikeunana teh. Kitu tah hayang ngabogaan moal rek teh make huruf lan ngan kudu asup kana fi'il mudhari bari nganasobkeun kana eta fi'il mudhari. Terus nomor katiluna teh nyaeta amil nasib teh idzan. Nah, jadi bila mana aya fi'il mudhari kaasupan ayeuna ku idzan, maka eta fi'il mudhari teh kudu dinasobkeun. Sapertikeun contoh di dieu mah idzan antadiroka. Tah nu jadi fi'il mudhari teh antadiro. Dina antadiro eta fi'il mudhari sabab aya huruf kamudharian nyata berupa hamzah. Fi'il mudhari na dinasobkeun antadiro ro tuh. Pangna dinasobkeun sabab samemehna aya amil nasib berupa idzan. Anu mana idzan ieu mah ngabogaan makna harfun nasbin wa jazain. Huruf paragi nganasobkeun jeung paragi jadi jawaban. Maksudna ina nganasobkeun nya geus puguh teh nganasobkeun kana fi'il mudhari kitu nya. Maksudna ngajadi jawaban eta teh jadi ieu mah kudu batu aya ungkapan heula ti batur karek ayeuna dijawab sapertikeun contoh di dieu. Contoh batur aya nu nyarios. Uridu an azuro ila baitika. Ngamaksud kaula kana rek mengunjungi imah anjeun. Uridu ngamaksud kaula an azuro kana rek mengunjungi kaula ila baitika ka imah anjeun.
Jadi cek eta jalma teh, kami rek ngamaksud ayeuna eta berkunjung ka rumah anjeun. Nah ku urang dijawab, idzan anta diroka. Oh lamun kitu mah rek nungguan kaula ka anjeun. Nah jika gitu, jadi mun bahasa urang mah oh lamun kitu mah, nah eta teh bahasa daripada idzan. Atau lamun bahasa Indonesia mah kalau begitu, nah gitunya, kalau begitu aku akan menunggumu. Nah jika gitu lamun cek Sunda mah oh lamun kitu mah kaula rek nungguan anjeun. Gitu nya. Jadi lamun urang hayang ngabogaan makna lamun kitu mah atau kalau begitu eta teh silahkan ngagunakeun lapad idzan. Itu ngantong poho idzan eta kasupkeun amil nasib, asupna kana fi'il mudhari, maka fi'il mudhari teh kudu dinasobkeun. Idzan anta diroka. Oh lamun kitu mah rek nungguan kaula ka anjeun. Nomor kaopatna nyaeta tina amil nasib anu nganasobkeun ku diri sorangan teh adalah lapad kae. Tuh seperti kan contoh di dieu, kae yadriba zaidun. Nah lapad ayeuna yadriba tapi fi'il mudhari dinasobkeun sabab samemehna aya kae. Ciri nasobna di dinya mah ku fathah. Anu mana ieu kae teh ngabogaan mana harfu nasbin wa masdarin sarua jeung an. Huruf nganasobkeun bari ngabogaan mana masdariyah. Tegasna mah kalimat anu sabada kae teh si fi'il mudhari'na teh bisa ditakwil masdar. Nah cek tadi cara nawil masdarna teh cokot ayeuna masdarna idopatkeun kana fa'ilna gitu nya. Terus maknana kae ieu teh lamun rek dihartosan mah nyaeta supaya. Nah nu matak jadi dina takwilan masdarna lapad kae mah saentos ayeuna kapendak masdarna teh eta kudu dijaerkeun ku lam. Jadi dibaca lidorbi. Lapad dia deriba cokot masdarna doroba yadribu dorban, lapad dorban. Idopatkeun kana fa'ilna lapad zaidun, idopatkeun. Nalika didopatkeun berarti i'rabna ngajadi dijaerkeun sabab ngajadi mudhof ilaih. Berarti dorba zaidin. Ngan kulantaran di dieu mah amil nasibna berupa kae, maka dina lapad kae mah nalika ditawil masdar teh eta si masdarna kudu dijaerkeun ku li huruf jar. Jadi dibacana teh li dorbi zaidin. Kunaon pangna ayeuna dina tawilan masdarna bet ditambahan ku li huruf jar nyaeta supaya ngabogaan makna supaya gitu nya atawa pikeun. Kayak driba zaidun supaya nenggel saha ki zaid. Sarua jeung lidor bi zaidin supaya nenggel ki zaid. Sok lamun ayeuna henteu aya li gitu kan nya. Di mana ngabogaan mana supayana? Sedangkan dina kalimat fi'il ge ngabogaan mana supaya. Gitu. Nomor kalimatna teh tegasna memasuki kana bagian anu kadua nyaeta anu nganasobkeun teh ku an mudmaroh. Tegasna an anu nyumput nyaeta lam kae. Sapertos kumaha atuh bentukna lam kae? Bentukna lam kae teh nyaeta lam anu dibaca li gitu. Contoh seperti di dieu dibaca li aqroa. Nah di dinya teh aya fi'il mudhari nyaeta lapad aqroa, huruf kamudhorena berupa hamzah. Fi'il mudhari na dinasobkeun, pangna dinasobkeun sabab memang aya amil nasib berupa lam kae. Dibaca teh li aqroa. Nah ieu lam kae mah nganasobkeun kana fi'il mudhari teh nyaeta ku an mudmaroh tegasna mah an anu nyumput. Kunaon atuh pangna bet ayeuna nganasobkeun ku an mudmaroh? Sabab memang pada dasarna aya na lam di dinya mah eta mah lam huruf jar. Jadi sebenarnya mah teu pantes ayeuna asup kana kalimat fi'il. Sabab pan anu sok narima i'rab JR mah lain kalimat fi'il tapi kalimat isim. Ngan peda aneh gitu nya. Ayeuna huruf jar asup kana kalimat isim, tapi ternyata begitu asup kana kalimat isim, asup kana fi'il mudhari, tapi begitu ayeuna asup kana fi'il mudhari eta fi'il mudhari teh dinasobkeun. Nah eta teh pada dasarna mah ternyata anu nganasobkeun teh lain lamna tapi an gitu an mudmaroh an anu nyumput. Jadi teteh mamawaan ditakdirkeun mah nyaeta dibaca li an aqroa. Takdir nama seperti kan gitu. Anu mana nyumputkeun annana teh tadi hukuman jawaz alias menang disumputkeun, menang didohirkeun. Atuh lamun disumputkeun mah dibaca li aqroa, teu kabaca annana teh lamun didohirkeun anna mah dibaca li an aqroa. Tuh jadi tetep anu nganasobkeun mah nyaeta an keneh gitu. Ngan anna an anu nyumput gitu ya. Terus nomor ayeuna ka genepna tegasna ka asup kana bagian anu nganasobkeun ku an mudmaroh teh nyaeta lam juhud. Nu kumaha atuh bentukna lam juhud? Lam juhud teh eta sami pisan jeung lam kae bentukna teh li. Gitu. Ngan pedah aya perbedaan antara lam kae jeung lam juhud. Naon perbedaanna? Dina lam juhud mah pasti samemeh fi'il mudhari anu kasupan ku lam juhud teh eta aya kana anu dinapikeun. Nah eta marek bentukna fi'il madi sapertikeun ma kana gitu. Atawa rek ayeuna bentukna fi'il mudhari sapertikeun lam yakun. Kumaha we eta bentuk ayeuna kana dinapikeun mah. Dinapikeun mah kunaon bae eta mah hurufna mah gitu nya. Nah eta seperti kan contoh di dia maka na zaidun lian suro nu ngajari contoh lapad lian suro kalimah fi'il mudhari dinasobkeun ku lam ngan lamna lam juhud pangna apa lam juhud sabab ternyata samemehna aya kana anu dinapikeun nyata makana. Nah hukumna lam juhud mah ngamudmaroh an teh eta hukumna wajib nya lamun ayeuna bade ayeuna maksa didohirkeun mah teh kaya macana li ayyan suro ngan dibaca li ayyan suro teh eta teu meunang da eta mah wajib ayeuna disumputkeun. Terus nomor ka sabaraha ayeuna teh? Nomor ka 7 nya. Anu ayeuna nganasobkeun ku an mudmaroh teh nyaeta hatta.
Mana contohna sapertikeun hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga keun balik ilaina ka urang sadaya Musa saha Nabi Musa. Nu ngajadi contoh teh nyaeta lapad yarji'a eta fi'il mudhari keur tingkah nasab dinasobkeun ayeuna ku hatta. Anu mana sabenerna mah ieu ge hatta teh kaasupkeun ayeuna nganasobkeun lain ku dirina sorangan tapi ku an mudmaroh. Sabab pada dasarna hatta teh eta amil anu ngajeerkeun tegasna kaasupkeun ayeuna huruf jer. Itu ngan peda bila mana aya hatta asup kana fi'il mudhari eta fi'il mudhari teh jadi dinasobkeun. Ngan bukan berarti hatta jadi amil nasib tapi ternyata tetep nu nganasabkeun nama adalah an keneh. Jadi lamun ayeuna bade ditakdirkeun mah hatta ayarji'a. Ngan peda eta henteu bisa dibaca kalawan ditakdirkeun anna, teu bisa dibaca hatta ayarji'a sabab ngamudmaroh si annana teh hukumna wajib. Maknana hatta teh sehingga ieu nya. Nomor ka-8 jeung ka-8na amil nawasib teh nyaeta wau jeung fa. Wau jeung fa anu ngabogaan makna jawab anu ngajadi jawaban. Ari kode bahasa daripada jawaban teh nyaeta maka. Jadi wau di dieu maknana maka, fa di dieu teh maknana maka. Tah bila mana aya wau jeung fa anu ngajadi jawaban, terus ayeuna nempel dina fi'il mudhari, maka eta teh nganasobkeun kana fi'il mudhari. Ngan nganasobkeunana teh nyaeta make an mudmaroh. Jadi lamun ayeuna misal diasupkeun ayeuna kana lapad yansuru mah takdirna teh kaya wa ayyan suro atawa fa ayyan suro. Ngan pedah ngamudmaroh ayeuna an di dinya mah di hukuman ayeuna wajib. Jadi teu bisa ditakdirkan wa ayyan suro atawa fa ayyan suro. Wajib dibaca wayan suro atawa fayan suro gitu. Nah, wau jeung fa di dieu teh ngajadi jawab tina naon? Ngajadi jawab tina salapan perkara. Salah satu tina salapan perkara. Nomor kahijina nyaeta ngajadi jawab tina amar. Lamun aya parentah dina samemehna, maka fa anu asup kana fi'il mudhari teh eta ngajadi amil nasib tegasna anu nganasubkeun kana fi'il mudhari. Mana contona? Aqbil fa uhsina. Nah, anu ngajadi contoh teh nyaeta lapad fa uhsina atawa wa uhsina, boleh ku fa boleh ku waw manana sami maka keneh itu. Dapat uhsina teh fi'il mudhari huruf kamudharina berupa hamzah dinasobkeunna ku waw jeung ayeuna ku fa jawaban gitu. Jawaban tina naon? Jawaban tina amr samemehna teh aya amr nyata akbil kudu madep anjeun fa uhsina maka rek berbuat baik anjeun ilaika ka anjeun tuh fa uhsina maka bahasana teh maka rek berbuat baik kaula ilaika ka anjeun atawa wa uhsina maka rek berbuat baik kaula ilaika ka anjeun. Nomor kadua teh nyaeta ngajadi jawaban tina nahi. Lamun aya fi'il mudhari asupan fa atawa wau terus samemehna aya fi'il nahi berarti eta teh ngajadi amil nasib si wau jeung si fa-na. Contoh di dia la tadrib zaidan fayagdoba alaika. La tadrib ulah rek neunggel anjeun zaidan ka ki zaid fayagdoba maka bakal marah ki zaid alaika ka anjeun. Tah nu ngajadi contoh teh nyata lapad yagdoba dinasobkeun kalawan fa jawaban maknana teh maka. Jadi jawaban tina naon? Jawaban tina nahi. Ari nahi teh nyaeta larangan. Sebelum nanti aya larangan nyata ulah rek neunggel ka ki zaid. Kunaon itu pangna ulah neunggel? Fayagdoba alaika maka zaid bakal marah alaika ka anjeun. Atau bisa make lafad wau gitu. Wa yagdoba maka bakal marah ki zaid alaika ka anjeun. Atawa nomor katiluna teh nyaeta wau jeung fa teh ngajadi jawaban tina doa. Mana contohna? Robbi wafiqni fa'amala au wa a'mala sholihan. Tuh. Nu ngajadi contoh fi'il mudhari dinasobkeun ku fa atawa ku waw teh nyaeta lapan a'mala. Fi'il mudhari huruf kamudharina berupa hamzah migawe kaula gitu nya. Di dinya kaasupan ku fa atawa kaasupan ku waw jadi dibaca fa'amala atawa wa a'mala dinasobkeun ku fa jeung ku waw. Nah, di dinya teh waw jeung fa teh ngajadi jawaban tegasna ngabogaan mana maka. Maka rek beramal kaula gitu nya. Maka gitu. Nah, jadi jawabanna tina naon? Tina doa. Sabab samemehna aya bahasa doa. Bisa katara lah kurang kata-kata doa mah sapertikeun kumaha. Nah, contoh di dieu mah Robbi wafiqni. Robbi nun pangeran abdi wafiqni mugi maparinan taufik Gusti ka abdi fa amala maka rek migawe abdi solihan kana amal soleh. Atawa wa amala maka rek migawe ka abdi solihan kana amal soleh. Terus nomor kaopatna teh eta fa jeung waw teh ngajadi jawaban tina istifham. Ari istifham teh nyaeta berupa pertanyaan. Mana contohna? Contoh di dia aya pertanyaan. Jalma nanya, "Hal Zaidun fidar?" Nah, ki Zaid aya di rompok. Gitu. Nah, terus cek eta jalma teh umpama cek batur teh muhun aya. Lamun aya mah fa adhaba maka rek indit kaula ilaihi ka ki Zaid. Nah, nu ngajadi contoh teh nyata lapad fa adhaba atawa wa adhaba. Gitu nya. Fa adhaba maka lamun aya di rompok mah fa adhaba maka rek indit kaula ilaihi ka ki Zaid. Tuh. Fa atawa waw di dinya teh ngajadi jawaban tina pertanyaan anu samemehna. Simpulna mah lamun aya istifham kari-kari ka hareupna aya fi'il mudhari asupan waw atawa fa maka eta waw jeung fa teh ngabogaan makna jawab, ngabogaan makna maka gitu nya. Terus eta waw atawa fa teh nganasobkeun kana eta fi'il mudhari. Nomor kalimana teh nyaeta jadi jawab tina irdu. Naon irdu mah? Sindiran. Sapertikeun kumaha bahasa sindiran teh nyaeta ngagunakeun lapad ala gitu. Ala tanzilu indana watusiba atawa watusibal khair. Ala tanzilu nah henteu mampir heula anjeun indana di urang sadaya. Watusiba maka bakal menangkeun anjeun al khaira kana
alusan gitu. Sama nawaran gitu nya. Iya tuh padahal mah mampir heula itunya di abi. Anjeun maka anjeun bakal menang kealusan seperti gitu bahasa sindiran teh ala gitu. Nah eta. Jadi lamun ayeuna aya fa atau wau kahareup asup kana fi'il mudhari samemehna aya bahasa sindiran maka eta fi'il mudhari teh dinasobkeun ku fa atau wau eta kalawan eta fa jeung wau teh ngabogaan mana maka. Atawa nomor kasabaraha kagenepna teh eta wau jeung fa teh nyaeta ngajadi jawaban tina tahdid. Nah untuk tahdid mah ancaman. Jadi lamun aya bahasa ancaman gitu teh ngaranna tahdid. Saperti kan contoh di dia la tashtaril khamra fa aqtulaka. La tashtaril khamra lamun meuli anjeun kana khamr fa aqtulaka maka rek ngabunuh kaula ka anjeun. Atawa wa aqtulaka maka rek ngabunuh kaula ka anjeun. Tah nu ngajadi contohna teh fi'il mudhari kaasupan amil nasib wau jeung fa teh nyata lapad fa aqtulaka atawa wa aqtulaka. Nah di dinya fa jeung wauna nganasobkeun kana fi'il mudhari kalawan ngabogaan makna maka tegasna jadi jawaban. Jawaban tina naon? Jawaban tina tahdid alias ancaman. Naon ancamanna? Lamun meuli homer anjeun gitu. Terus nomor ka-7 teh wau jeung fa teh ngajadi jawaban tina tamanni. Naon atuh tamanni mah ngarepkeun kana perkara anu mustahil. Itunya kana angan-angan kosong, angan-angan palsu gitunya, angan-angan kosong lah. Bahasa tamanni mah nyaeta laeta. Jadi lamun aya fi'il mudhari terus ayeuna kaasupan kufa atau wau samemehna aya laeta teh bahasa tamani maka eta fi'il mudhari teh dinasobkeun ku eta wau atawa fa. Terus wau jeung fa na eta ngabogaan makna jawabnya alias maka teh. Sapertikeun contoh di dieu laetali janahun fa atiru ila habibi. Laetali hayang teuing li eta tetepikeun kaula janahun ari jangjang atawa sayap fa atiro maka rek ngapung kaula ila habibi ta kabogoh kaula kakasih kaula. Mani hayang teuing boga jangjang. Lamun boga mah maka rek ngapung kaula. Kaditu tuh manggihan kabogoh kayak gitu. Nah eta teh hayang boga jangjang pikeun jelema teh laeta perkara tamani, angan-angan kosong, perkara nu mustahil secara syariat gitu nya. Tah nu ngajadi contoh teh nyata lapad fa atiro atawa wa atiro, bisa redaksina ku fa atawa ku wau. Lapad atiro eta fi'il mudhari anu dinasobkeun ku fa atawa wau. Anu mana eta fa teh ngajadi pa jawab atau wau jawab nyata tina tamani. Tegasna bahasa tamani teh adalah laeta hayang teuing gitu. Eta teh perkara nu mustahil. Terus nomor ka-8 ieu fa atau wau ngajadi amil nasib kalawan jadi huruf jawab pikeun fi'il mudhari teh nyaeta bila mana jadi jawaban tina taroji. Naon atuh cenah ari taroji? Taroji mah nyaeta ngarep-ngarep kana perkara anu mungkin ayeuna terjadina. Sapertikeun mana contoh di dieu bahasa taroji teh nyaeta kula'alla. La'ali arji'u ila syaikhi. Hartosna teh la'ali arji'u mudah-mudahan kaula arji'u balik ila syaikhi ka guru payub himani maka bakal menang pemahaman maka bakal mere paham saha guru ni ka kaula atawa wayub himani maka bakal mere paham saha guru ka kaula. Nah aya bahasa la'ali gitu nya. Sami bahasana mah sekitar ain hayang teuing di perkara teh adalah perkara anu memang aya harapan kana terwujudna gitu nya. Mudah-mudahan we kaula balik ka guru teh maka kaula bakal mere paham eta guru ka kaula jika kitu. Itu bahasa la'ali teh mudah-mudahan semoga seperti gitu. Eta kan bahasa anu bahasa harapan gitu nya, bahasa harapan. Nah nu ngajadi contoh teh nyaeta lapad yubhima atau nyalapat yubhima. Yubhima eta fi'il mudhari sabab aya huruf kamudharian nyaeta iya keur tingkah nasab yubhima ma tentungna teh dinasobkeun. Dinasobkeun ku amil nasib berupa wa atawa fa itu. Dibaca wa yubhima atawa fa yubhima. Anu mana eta wau jeung fa teh ngajadi amil nasib sabab memang manehna ngajadi jawaban tina naon? Jawaban tina taroji. Bahasa taroji teh nyaeta la'ali. Terus samemehna aya la'ali. Terus nomor ka-8 nomor terakhirna aya nafa jeung wau ieu teh ngajadi jawab tina nafi. Naon atuh nafi? Nafi mah pokona perkara anu ngahenteukeun gitu nya. Mana contohna? Sapertikeun contoh di dieu nyaeta ma ta'tina patu hadisana atawa watu hadisana. Ma ta'tina henteu datang anjeun ka urang sadaya. Mun cek urang mah nya, padahal mah atuh ari moal datang mah watu hadisana maka ngomong anjeun ka urang sadaya. Jadi simpulna mah ih anjeun henteu datang padahal mun ari moal datang mah atuh cek urang mah ngobrol anjeun teh ka urang. Jika kitu bahasa teh teh. Tah anu ngajadi contoh teh nyaeta lafaz tu hadisa. Dina lafaz tu hadisa eta kaasupan kufa atawa ku wau anu berupa amil nasib. Fatu hadisa wa tu hadisa gitu nya. Nah ieu wau jeung fa teh ngajadi jawabna tina naon? Jawab tina nafi sabab samemehna aya nafi. Mana huruf napina nyata ma henteu ma ta'tina henteu datang anjeun ka urang sadaya. Nafi teh nyata nu ngahenteukeun. Nah ieulah nomor ayeuna kasabaraha? Ka-8 jeung ka-9 amil nawasib teh nyata berupa huruf ayeuna wau jeung ayeuna fa kalawan ayeuna nganasobkeun aku an mudmaroh gitu nya. Takdirna mah fa antu hadisana.
atawa wa an tuhaddisana ngan ngamud marohna an eta teh di hukuman wajib. Jadi teu bisa ditakdirkeun dibaca wa an tuhaddisana. Jadi kudu wae dibaca patuhaddisana ngan anu nganasubkeun mah hakikat tamaan. Terus deui syaratna ieu wau atawa fa ngajadi amil nasib teh nyata kudu ngajadi jawaban. Jawaban tina naon? Jawaban tina anu salapan teh anu tadi disebutan. Terus nomor ke-10 na tina amil nasib teh nyaeta au. Tuh au teh lain aya dina huruf atop bae tapi au bisa ngajadi ayeuna amil nasib. Gitu kan ya. Ngan pedah ieu au dina nalika manehna nganasubkeun kana fi'il mudhari eta au teh cenah kudu ngabogaan antara makna illa atawa makna ila. Lamun illa mah kecuali, lamun ila mah nepi ka. Mana contohna? Contoh nomor kahiji au anu jadi amil nasib anu ngabogaan makna illa alias kecuali. Sapertikeun la aqtulannal kafira aw yuslima. La aqtulanna yakin rek ngabunuh kami al kafira ka jalma kafir aw yuslima kecuali Islam saha kafir. Tuh awal dia lain mana atawa gitu ya. Tapi awal dia mah ngabogaan mana kecuali. Matakan nalika asup kana fi'il mudhari nage nganasubkeun kana fi'il mudhari tah lapan juz 5 eta fi'il mudhari anu dinasubkeun teh ku au. Pangna sah ayeuna au ngajadi amil nasib ku sabab awna ngabogaan mana illa au yuslima kecuali Islam itu si kafir teh gitu. Atawa eta au teh ngabogaan mana ila mah nepi ka. Sapertikeun mana contohna au nu ngabogaan mana ila. La ahkumannaka yakin rek ngahukuman kami ka anjeun. Au tak ketadiani sehingga gitu ya, sehingga nyumponan anjeun ni ka kaula haki kana hak na kaula. Yakin kau rek ngahukuman anjeun nepi ka anjeun nyumponan ka kaula kana hak kaula. Tah dirinya aw dinya teh makna ila alias nepi ka atawa sehingga. Jadi ialah nyaeta amil nawasib tegasna amil anu ngarasopkeun kana fi'il mudhari anu jumlahna teh aya 10 teh. Nah perhatikeun apalkeun ayeuna ku urang lafad-lafadna sehingga kan urang bisa tegas dina nalika manggihan fi'il mudhari kari-kari samemehna aya amil nasib ieu maka eta fi'il mudhari teh kudu dinasobkeun. Ciri nasobna mah kunaon bae sesuai jeung ayeuna bentuk kalimah fi'il mudhari'na. Terus deui manfaatna daripada ieu huruf-huruf amil nawasib teh nyaeta ngabogaan makna pelengkap gitu nya. Sapertikeun hayang ngabogaan makna oh lamun kitu mah, oh ari kitu mah, maka eta teh tinggal tambahan ku idzan. Atawa hayang ngabogaan makna moal rek eta teh tinggal tambahan ayeuna ku lan. Hayang ngabogaan makna jawaban alias maka tinggal tambahan ayeuna ku fa jeung wau. Tong poho samemehna teh berarti kudu aya syarat gitu nya. Salah satu syarat salah satuna jawaban tina salapan perkara teh eta teh. Terus ayeuna jeung nu sanesna sakitu heula wallahu alam bisawab.